Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang di Jomantara ngalangkungan wek-wek cerita Sunda channel baris medar dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-24 gitunya. Alhamdulillah urang parantos dugi ka anu bagian 24 gitu. Ka mitra dangu kumaha dararamang dina danget ieu syukur upami daramang mah Mang Asep oge sapara kanca alhamdulillah aya dina sehat walafiat gitunya. Sareng pamugi urang sadayana sing dipeparin kelancaran dina sagala urusan oge dimurahkeun rezeki sareng tangtosna urang sadayana sing aya dina gilanjar kawilujengan oge aya dina panangteuyeungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kami tradangu anu parantos ngintunkeun komentar-komentarna aduh hatur nuhun pisan ieu nya. Aya oge aduh manco we kitu nya hatur nuhun. Sareng insyaallah komentar-komentar mitra dangu ku Mang Asep mungkin sakedik baris dievaluasi gitunya urang pelan-pelan we maklum gitu tah masih enggal masih diajar gitunya. Nanging pamugi sadayana tiasa kahibur gitu tah. Mangga tong nyangkolong teuing kana waktos mitra dangu urang pedar we padaranana dongeng Sunda Budak Culun bagian anu ka-24 tangtosna diproduksi ku Mitra Kusuma Rekor gitu tah. Mangga tong yang kolong tinggal waktos urang dangukeun we prung kapayun. Mbah Cokro manehna katingali rungah ringeh sorangan we. Manehna ngarasa heran bet asaku beda rasa dina peuting ieu mah. Sababna naon? Eta sora tangtosna manehna geus apaleun yen eta teh sora anu dipuhit ku manehna. Biasa nak mah lamun datang teh sok nembongkeun wujudna tapi ieu mah ngeun ukur sawarana wungkul. Berijeng manehna beda rasa bulu punduk ting puriding awakna ting sariak siga anu paranas tiris. Kadangkala manehna sok ngarasakeun jantungna anu ratug hatena anu ting suredet barijeng sesebelakan. Ay. Betara-tara disasari. Nah, bet bisa kieu yo. Ieu makhluk anu dipuhit ku aing biasa nasuk nembongan. Ieu mah ngan ukur sawarana wungkul. Nah, aya naon nya? Betara-tara disasari ieu mah yo. Itu gerendengna Mbah Cokro bari manehna mes-mes puriding awakna ting puriding berijeng karasa ting haream panas deui. Hai nah ngan ukur suara doang biasana masuk nembongan. Nah aya naon yo? Itu pok-pokanana ceuk Mbah Cokro. Barijeng manehna luak liuk nitenan kaayaan di jero kamar. Cokro sia ulah loba omong.
anggur mahayu moneng milu jeung ulah ka karajaan. Sang raja geus nunggu kedatangan ilahi. Itu pokna makhluk tanpa wujud ngenukur kadenge sawarana doang. Kehola ya. Naon maksudna? Bat ujung-ujung kaula titah kaditu. Kaula ditunggu ku sang raja. Nah aya naon jeung kumaha maksudna? Tembal Mbah Cokro beri jeung manehna ngerasa heran. Aya oge dina hatena manehna ngerasa sieun, ngerasa was-was. Boa-boa yeuh, boa-boa kitu ceuk pikirna. Manggeus, ulah sok loba omong loba cawoka. Lamun ilahi teu nurut kana kahayangan sang raja, rasakeun we akibatna. Naon anu bakal kajadian, ha? Rasakeun we malukarna. Tak bisa gitu ya, amprung. Nah kumaha ya, panek ngakalakeun si Saman, tapi nah habat kana kaula. Tembal Mbah Cokro deui bari jeung manehna ngadegdeg teu puguh rasa. Ulah sok loba kali tu. Geus mending hayu melu. Ayu. Rieg, rieg, rieg. Imah Mbah Cokro ting rarieg, ting rarekot siga diendag-endag lini gede we. Atuh puguh we anu opatan anu aya di luar kamar. Ngadegdeg teu puguh karuh. Maranehna ngayad-yad celing cekelan jeung batur-baturna anu sarua ngarasa kaget ku kaayaan imah eta meuning inggeng sakaligus we. Tak bisa gitu wae amprung. Nah habat ujung-ujung ngajak kaula. Mana perjanjian mararaneh ka kaula? Cenah rek ngalanyawa si Saman jeung batur-baturna. Tapi nah, bat nihil. Piraku ku karak sagaprakan laju geus keok bae. Mana kasakten jeung kadik jayaan araranjeun. Ngomong ilahi sangeunahna. Geus nyapelekeun nya ka kami. Dasar manusia, eueuh rasa jeung eueuh rasa tanggung jawabna. Kurang ajar sia geus cucunga ngomong. Tembal siluman teh anu ketelah amprung, tapi angger can nembongkeun wujudna. Atuh puguh we Mbah Cokro manehna tambah kaget jeung tambah reuwas we ku kaayaan kitu mah. Kula can bisa nyumponan kahayang sang raja. Sabab kahayang kula ge can kacumponan. Mana janjina? Mana anu nek diala? Ieu mah boro-boro. Malahan nek mawa kaula tu puguh-puguh. Ulah kitu yo. Tembal Mbah Cokro atuh puguh we. Siluman buta teh ngarasa kasigeung mun ceuk manusa teh mah. Kurang ajar sia. Geus cucu mahnya sia. Itu pok-pokanana cileng di hareupeun Mbah Cokro ajelegedeg makhluk jangkung badag ngajung kiring nyundul ka langit-langit kamar. Gitulah. Nembongkeun wujud ulangan ukur sawara. Asa
Tepuguh teh kula cacahanana. Cek Mbah Cokro. Bari jeung manehna rada murengked. Katingali manehna popoyong kodan awakna. Telila siluman buta anu katelah amprung teh nyarita deui bari jeung perenges ka Mbah Cokro. Cokro, lamun siarek cucu ngarek ngabantah, rasakeun we balukarna, ayo mendingan milu. Mending milu jeung kami. Mending milu. Lebih sakitu. Kula moal bisa milu tepuguh-puguh. Pokona mah, kula mah moal bisa. Kula masih kena betah kumalandang di alam dunia. Masih kena betah. Yo, anggur mah, hayu urang mending babarengan. Urang jorag si samad jeung batur-baturna. Bisi ilaing kurang mampu mah. Hayu jeung kula. Pok-pokanana Mbah Cokro. Sangkaan manehna mah eta ngomong kitu eta bakal ngaredakeun amarah siluman buta teh anu katelah amprung. Teu sadar manehna malahan mah sing horeng tambah pasigeung jeung tambah marah we eta teh kaayaanana. Ay, urang ajar sia. Geus ngalemekeun nya ka kami, ka para punggawa siluman. Sia geus tutunga, geus teu ngahargaan ka kami. Bari jeung teu ngahargaan ka sang raja. Urang ajar sia. Itu pok-pokanana cek siluman buta teh. Bari ngaranggahkeun dua leungeunna rek newak ka Mbah Cokro. Kocapkeun anu di luar kamar anu opatan teh anu kerting saronghel ngintip dina bilik. Maranehna ngarasa heran, gogodeg bari jeung kumecrek. Ting gerendeng jeung pada baturna. Ai. Ari Mbah Cokro naha? Bet popoyong kodan kitu siga nu boga kasieun nya. Alah. Bari jeung ngomong sorangan. Alah, ngomong jeung saha jeung lamun sieun-sieun naon eta nya? Cek encang bari ngareret ka Samid anu keur jongjon ngintip dina mata bili. Tong boroning sia cang. Dewek ge buku ngarasa aneh. Lain geura-geura puguh nikmateni samad jeung batur-batur nama. Ieu mah kalah ting poyongkon kitu nah. Haku naon nya? Ya. Boa-boa ya kayang urang telaksana ya. Nah, ayo. Guru urang bet kitu amat. Tembal Damri. Urang tempokon we lah. Kumaha ujungna. Jeung ieu imah ting rarieuh kieu nya. Alah. Anjing babaung seureun-eureun di luar. Eta mah nu koreak ting kareak dah. Tambah keuman wae. Itu pok-pokanana cek nu di luar kamar
Cap ngomong gitu, rieg imah ting rieg meuni inggeung siga nek runtuh we. Cakakak siluman buta anu katelah amprung ngagak-gak suri bangun anu nikmat. Dadak sakala mitra dangu anu opatan geh ngadenge kana eta sora ayeuna mah. Atuh puguh we anu aya di luar kamar teh meuni ting rarenjag ting gurubung. Dasar maranehna kaget ku imah inggeung-inggeungan sigarek rubuh. Katurug-turug aya sora meuni aweuhan ngagak-gak ngaguruh pisan suarana teu puguh dengekeunana. Can ge maranehna leungit rasa kakagetna, na ujug-ujug Mbah Cokro adu glajer di kamar sorangan katingali ku maranehna mah. Sosongkolan adu glajer totojer jeung guglitikan siga anu boga kanyeri. Ampun. Ulah dibawa ya. Ampun. Hayu sia, hayu milu. Seor, angin di luar tambah gede we. Datang kalanting pelnoy kandenge aya nu dorok-dorok sigana mah aya tangkal kadu anu peunggas di pipir imahna. Atuh puguh we anu aya di luar kamar ting raringeun. Damri jeung Samid mah geus teu hila ngabrit manehna ninggalkeun eta tempat. Ari Encang jeung Kamsa manehna puluntar-pulintir teu puguh. Sabab manehna kasima ku kaayaan seperti kitu mah. Kasima ningali guruna anu keur adug songkol, kasima oge ku imah ting rarieuh, ting rarekot bari jeung angin ngagelebung ka cidak gedena di luar. Waduh. Wah. Cang, kumaha orang Cang? Kumaha? Kitu ceuk Kamsa manehna bari rumpa-rampa teu puguh nu dicabak. Ti dituna mah neangan pamuntangan. Encang oge teu puguh deui sarua manehna ge rumpang-reumpeng teu puguh dalur. Manehna ge boro-boro istilahna hayang nyalamatkeun baturna keur nyalamatkeun awakna ge buak kumaha kitu ceuk pikirna. Ari si Damri jeung si Samid ka mana ya? Geus kalaluar ya. Hayu lumpat. Itu ceuk Encang ngajak lumpat ka baturna anu katelah Kamsa. Nah barang karak sababaraha lengkah maranehna ane kaluar ti eta mah uruk-uruk aya tangkal kadu nu jangkung badag rubuh katiup angin lilimbungan. Gubrak gabru ninggang imah atuh puguh we. Encang jeung Kamsa teu bisa kukumaha deui, teu bisa nyalametkeun diri. Maranehna
katinggang tangkal kadu anu sakitu gedena. Pajet sapada harita maranehna ngalepas ke nyawa teu katulungan deui. Kocapkeun Mbah Cokro manehna adug songkol adug lajer dipaksa ku siluman buta nek dibawa ka nagara siluman, tapi manehna satekah polah ngalawan. Ya akhirna mah siluman-siluman buta ngarugrug ngaronom ka Mbah Cokro. Akhirna Mbah Cokro teu bisa walakaya, manehna dibawa ka nagara siluman. Kocapkeun kayaan Damri jeung Samid, manehna lumpat sakalumpat lampet ninggalkeun imahna Mbah Cokro. Aduh, Damri, ke eleuneur aya, eleuneur capek ya. Dewe keungap ya. Itu pok-pokanana bari manehna diuk kana akar setengah meubeutkeun maneh. Aduh, teu nyangka euy bakal kieu kajadianana. Nah, bisa kieu nya. Tembal Damri. Punten mitra dangu, tembal Samid. Dewe ke ngarti pugomid. Nah, amat bisa kieu. Aduh. Teu sangkanya Aki Samad jeung batur-baturna teu bisa dielehkeun ku guru urang. Halah, kudu kumaha ya urang geus kieu? Teuing kumaha nasibna ya guru urang jeung batur urang. Itu ceuk Damri manehna bari ngusutan kesangna anu renung dina tarang. Wah, daripada bahan aya palukarna nu kurang hade mah urang meni ingkah we ti tempat ieu. Meni ingkah ti tempat ieu. Hade, ngan urang kudu ka mana ya? Urang bisi kasusul ke ku Aki Samad jeung reng-rengan. Kudu ka belah mana urangnya? Geus pokona mah. Nu penting urang jauhan heula ieu tempat ieu. Ke geus jauh ti tempat ieu urang mikir deui. Hayu buru-buru. Ojengkang Samid nangtung dituturkeun ku Damri. Maranehna leumpang sakaparan-paran ninggalkeun leuweung Caremeh. Jag urang tunda kaayaan di leuweung Caremeh, urang kocapkeun di lembur dayeuh. Harita wanci geus ngagayuh ka janari leutik. Karasa angin tiis menusuk kana sungsung balung. Di kajauhan kadenge raung hayam jago kongkorongok, cirining waktu geus tereh ngagayuh ka subuh.
Aki Samad jeung Jang Hasim maranehna can sarare kulantaran peuting eta kaayaan anak genting pisan. Aduh Jang Hasim siga nama ieu peuting anu memang teu bisa dipopohokeun ieu. Dan alhamdulillah na geus teu aya kajadian naon-naon ieu teh ieu. Pokna Aki Samad manehna bari diharudung ku samping sarung karasa meureun ku manehna ge angin sakitu tiisna. Nya alhamdulillah Aki ngeun ieu nah nya juragan dudung becan lilir-lilir ya. Boa-boa ya Ki. Geun we heulaanan. Urang tungguan we nepi ka isuk mah. Lamun isuk manehna can sadar-sadar. Nya kapaksa we urang ke tarekahan. Sugan we bisa ditarekahan keneh. Jari denut nadi nama jeung keteg dina dadana. Masih keneh aya ieu teh yeuh. Itu ceuk Aki Samad bare jeung paromanana tetep ayem. Ari kaayaan Ibu Dudung manehna pules sare tibra teu kaganggu ku naon-naon. Tunduh meureunan ku geus kaayaan tadi sore kejadian-kejadian anu memang aneh itu. Ngan Ari Hasimaki anu nyieun herana teh. Nah, bet bisa kieu nya ilalakon. Menurut Aki, nah ieu aya hubunganana kitu jeung Damri. Ya, sigana mah seperti itu yang menurut pikiran Aki oge. Sababna naon? Maranehna ge moal cicingeun. Yang ngarasa geus nipu ieu kadunungan urang. Meureun manehna teu cicingeun ngeun carana ku cara halus. Ieu anu disebutna teluh teh ieu jang ieu nu kieu ieu. Sigana mah meureunan ieu juragan Dudung rek diala nyawa ku jarak jauh. Ngeun Aki mah anu nyieun panasaran ge ieu cokro ieu. Duh, cokro nya Hasim oge panasaran tapi keun sugan we. Lila mah urang kapanggih lah raratanana. Sugan we keun nu penting nama urang. Cagerkeun we heulaanan dunungan urang. Tembal Aki Samad manehna bari ngalinting dun kawung. Serbung. Haseupna nyerbung ka luhur. Manehna udun bangan anu nikmat pisan jeung nyinglarkeun rasa tunduh oge rasa tiris. Mitra dangu rupina waktosna tos teu nyakapan deui. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-24. Atur nuhun dina sagala peratosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana sakali deui Mang Asep nyuhunkeun dihapunten. Mang Asep saparkanca bade amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag